Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8 semester hiji. Dina mingguan kahiji ieu. Urang medarkeun ngeunaan rumpaka kawih. Satu acana urang medarkeun leuwih jauh, mangga hidep tingali sareng regepkeun heula video macem-macem rumpaka kawih anu atos ku ibu sayogikeun. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Peuyeum Bandung kamasur, pangaosna teu luhur, ku sadaya kagale, sepuh jeung urang kali. Tadi hidup sadayana atos ningali dua tayangan video lagu. Anu kahiji lagu nganggo bahasa Korea, anu kaduana lagu nganggo bahasa Sunda. Pasti hidup sadayana seseueurna resep kanu lagu anu nganggo bahasa Korea. Sanajan kitu, hidup kan salaku orang Sunda. Janten kedah terang oge kanu lagu Sunda. Nah, dina pangajaran ieu aya dua tujuan pangajarana. Anu kahiji ngaregepkeun rumpaka kawih pikeun maham eusina. Anu kadua ngalantunkeun rumpaka kawih sabari merhatikeun ekspresi jeung teknik vokal anu leres. Di dieu ibu ngagaduhan deui tilu tayangan video lagu Sunda. Mangga hidep tingali sareng regepkeun. Tanah Sunda wibawa gemah ripah tur endah ngumbara suka betah. Angkat ngagandeang, bangun saya karingrang, nganggo sinjang di lamban, mojang priangan. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jangcangna, bangun taya karingrang, suku narang goas, rejeng pamatuk menyeluh, ngapak mega bari hiberna tarik nuru. Saparantosna hidup ningali tayangan video lagu Sunda tadi, hidup tos terang naon anu dimaksud rumpaka teh. Rumpaka nyaeta puisi anu sok dilagukeun, boh ditembangkeun, boh dikawihkeun. Rumpaka kawih diwangun ku dua unsur. Anu kahiji unsur rumpaka anu raket patalina sareng sastra atawa puisi. Anu kaduana kawih anu raket patalina sareng karawitan atawa seni musik. Upama nilikana rumpaka lagu Sunda Buhun, umumna mangrupa sisindiran, nyaeta puisi anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Wangun sisindiran kapanggih dina rumpaka kawih Sunda Kiwari. Contona Es Lilin jeung Bubuy Bulan. Mangga hidep regepkeun tayangan videona.
Janten dina pangajaran ayeuna teh urang tarik ringkesan materina nyaeta rumpaka teh puisi nusok dilagukeun boh dikawihkeun boh ditembangkeun. Rumpaka kawih teh diwangun ku dua unsur nyaeta rumpaka jeung kawih. Lamun rumpaka mah raket patalina jeung sastra atawa puisi, lamun kawih mah raket patalina jeung karawitan atawa seni musik. Dugi ka di dieu ngartos henteu? Upami aya anu henteu ngartos, hideuk tiasa naroskeun dina WA grup Mapel Bahasa Sunda kelas 8. Upami atos ngartos, mangga hideuk kerjakeun pancen atanapi tugasna dina Google Form anu atos ku ibu sharekeun di WA grup. Tuluy hideuk pilih salah saiji rumpaka kawih Sunda, tuluy ditembangkeun ku hideuk sorangan sabari dipidiokeun. Engke videona ku hideuk diupload atawa dikirimkeun ka ibu via Google Form anu atos disearkeun di WA grup. Ngartos sadayana? Upami ngartos, mangga dikerjakeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.